Saatnya Cangihkan. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah Kang, lamun disimpen na akuarium teh di udag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Iklan jual rumah diical cepat. Hiji bumi tipe tilu genep, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi caket Jalan Setiabudi, pantol sareng jandelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sareng teholna aya di Madiun, kuncina tinggal nyetak di Samarinda, kamar mandi sareng ruang tamu aya di ujung Berung, sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon, maupun miss call. Kasaha wae nu gaduh minat meser eta bumi, sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Dun, tempo ye, urang beli ieu ye. Halus kan? Gantungan kunci. Kela, yang naon bro, itu bro? Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, Pak di ITB teh naon? Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak didinya nanya kalau institut itu apa, naon sok? Institut, Ya. institut. Ricek maneh naon? Aduh, piraku poho pan aya laguna. Kumaha? Institut daun sampe, sanu hitut eta nu ngambek. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya, saha ngaran teh? Aduh, Pak, izin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun, saha ngaran teh? Sumuhun, Pak. Nami abdi teh izin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era, pok sebutkeun, saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah. Nami abdi teh izin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngahareukeun dewek, ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan segala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi, saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler, izin. Dan memang nami abdi teh izin. Lengkap nama Isin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Reka mana atuh Mang? Tidak tadi hulang-hulang wae. Ugu reka rumah sakit ieu teh. Tapi jalanna poho deui. Bingung-bingung teuing atuh Mang. Cicing gerak Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa kitu, Jang. Apaan ke Mang katabrak tuluy diantarkeun ke rumah sakit. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge rusak. Aduh, Kumaha atuh ieu teh? Cik setel radio sugan aya. radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, gandeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akang tos teu kiat ya, Neng. Mengawai atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu kok Neng dikoncikeun. Kumaha pami jendela oge ditutupnya Nengnya? Nya atuh Kang kok Neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah orang pereman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah urang kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang. Neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha pami urang teh dilebet simut wae yuk. Hayu akang kasep. Tuh, Neng, tingali. Sayanya aja makang. Biasa urung dina tempat poeknya, Neng.
Tadi ayah nu ngalangkung ka dieu, Pak. Kumaha deg-deganan Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Keke, ari Cep kumaha? Maknya awakna penek begang beratna 200 kilo. Ari bapak, apaanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumahanya gening jurig teh alim ngalih tia bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu weh, wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tia bumi. Nanaonan atuh kuring ngendang anjeun.